Ngeunah-ngeunah hirup di kampung lamun keur teu boga gas bisa nyiar suluh. Nah, jadi caritana poe ieu mah diajak alet-aletan kaleuweung ku ibu-ibu atuh heueuh ngalas suluh asal daek dak di lembur aing mah tah heuh suluh ge loba. Ngan lumayan rada jauh jeung lumayan rada engos-engosan tapi aing mah ieu happy bae dak atuh heuh tah bisa dideuleu ieu di dieu mipitan harendong nya dari ka harendong zaman baheula mah ieu usim harendong di daharan. Tah bisa dideuleu nya dak di dieu aing babarag bagan kaleuweung diajak ku batur atuh ngeun tabae dak resep deuleu burung nya pemandanganna ge adem beh ngeun rada panas kadik ieu baja usim panas ieu. Lumayan pan nya ieu boga suluh mah laju lamun keur teu boga gas teh bisa niup seuneu kana hawu. Saha ieu kira-kira anu sok naheur cai kana hawu jeung nyanguna kana seeng keneh. Padahal sangu pangeunah-ngeunahan mah nya sangu akeul atuh heuh kana hawu teh kana seeng ngeun tabae rada lumayan ribet atuh kahiji pan kudu boga suluh doang kieu. Beda sanguna ge pulen jasa jeung seungit teh ngeun rada raribet. Tah singkat cerita di dieu ge aing geus meunang beh suluhna nya geus naek balik dak tah baturan ge geus loba aneuk baralik ja geus marareunang. Rada lumayan berat ieu walaupun ngeun saeutik dak atuh heueuh ja ieu jauh soalna perjalanan haju mah ieu aing teu deuk loba-loba ja bisi pingsan ke di jalan ku kabeuratan. Ditambah pan jalanna rada nanjak ieu ti ditukeun mah laju mah wani ngesang alus ngesang badag tah batur ge deuleu burungan nya dak atuh sangat lelah.